Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, nih kita mau menuju kota Cimahi ya. Perjalanan mau menikahkan saudara. Mana si Arudi? Arudi mana? Hah? Ini udah puyeng-puyeng ini nih. Ini mau berangkat ke Bandung udah puyeng-puyeng. Bu, balik ke mana, Bu? Balik ke Jongol. Balik ke mana, Bu? Bu, ke mana, Bu? Mang pada icalan aqua itu kumaha itu? Pada icalan aqua kumaha? Icalan aqua. Ayo berangkat. Halo guys, kita berangkat ke Dayeuh guys, ya rombongan keluarga guys. Ya, kita OTW dulu. Mau nikahkan adik nih guys. Ayo. Dan akhirnya kita makan kawan-kawan. Lihat nih. Baiklah, kita ya centong sangu dah. Betul. Mantap, oi. Kurem.
Hei Ibu Lena. Dina anu ku pribados kehormat tehilap ka sahibul bait sareng sahibul hajat Bapak Panedi sareng Ibu An anu ku pribados kehormat tehilap ka rombongan calon panganten pamaget Bapak nali Ibu anu ku abdi kehormat tehilap ka anu nuju bingah dina saah ieu nyaeta dua calon panganten anu ku pribados kehormat tehilap ka pengurusan kantor agama alhamdulillah paratos hadir anu ku abdi dipikahormat mugia sadayana cing aya dina kasehatan ku Allah. Dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima kawinnya dan nikahnya Susanti binti Nedi Kusnaedi dengan mas kawin 5 gram tunai. Oh, bro, bisa bro lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Himar Bapak nikahkan dan kawinkan kawinkan. Kalinya Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Hairul Himar Bapak nikahkan dan kawinkan Ananda kepada Susanti anak kandung Bapak dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Susanti binti Nedi Kusnaedi dengan mas kawin 5 gram dibayar tunai. Sah. Bagus bro, nggak sah bro. Sah, mantap bro. Sah banyak. Mantap, mantap. Sukses bro. Langsung.
Sok mamahna usapan. Iya palingan masuk meakeun ya. Mamahnya Heuy. barangkali Heup. mugia dina hirup rumah tangga Heup. sing aya dina kelancaran. Heup, tong loba teuing. Ketentraman sareng kedamaiannya. Mugia dina kemenangan sing ada dua rumah. Amin ya Allah. Moal baik ya. Saya kan mama masalah. Mana amat? Anu jantan Lauk mas. mama. Ayo lauk mama. ya. Hampura abi mama. Ayo lauk mah. Abi. Aman ya pokoknya mah. Sah we lah. Mama. Aku dia ada sekali kalapatan abi. Mugia abi bukan ini naon dulu mana. Mungkin itu ada mama. Mama. Alhamdulillahnya pas didoakan ku jantan mama. Mugia hidup doanya sing hidup bahagianya dunia maupun akhirat. Amin ya Allah. Dina kursi sok kasep itu sareng gelis sungkem berku sok sunkeun ridho manahna tinu janten rama Bapak hampura abdi Bapak abdi tos nyesahkeun ti alit dugi ka ayeuna abdi nyangkeun doana ti Bapak sadayana mugia Bapak cing ikhlas abdi bade mayonan hirup rumah tangga mugia hirup rumah tangga abdi cing jantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah Bapak hampura